Sabada boboran Idul Adha ngajujuk ka tempat wisata Tasikmalaya Ciamis ge kaliwatan nya tujuan ka pantai Pangandaran harita panutan ngilu nyarengang ngobrol nepi ka tempat dituju silih kedakeun rasa kacinta sempang uyon heureuy hotel jeung panutan calik piti lama kurasa cinta mugia cinta urang lana manjang di sisi pasisir Pangandaran rasa geget rasa deudeuh mugi sing kabeungkeut banget ombak laut Pangandaran marengan kabungan urang rasa ngangkleng tengah lautan ngagalura jero dada sagara rasa cinta harita panutan ngilu nyarengang plek ngobrol nepi ka tempat dituju silih kedakeun rasa kacinta sempang uyon heureuy hotel jeung panutan calik ditilaman kurasa cinta mugia cinta urang lana manjang di sisi pasisir
tengah lautan ngagalura jero dada sagara